harusin aing kebuka duit dan awe hayang jalan-jalan ya ke Turki ya, ke Kopacadia bicara panan it's my dream mana pun heula sugan ya pun ada sugan ya duh rambutan di kebun sugan geus baluram saya nelfonnya jadi sukanya kenapa jadi nelfonnya dah halo halo dek gimana bang biasa yo yang naik ngabarongkeun rambutan ya gampang eta mah bisa diatur bisa kapan ge bisa kira emang ayeuna kalian tuh ke tempat aing bisa oke kalinya kali we ke sabab aing siap OTW kalinya meluncur kadang kalinya oh selokannya dirinya deket atuh dirinya mah gila gening ka dia ge padahal deket biasa macet di jalan aya kebo kalewatan nah rokona tuh dah supaya nyantai ngobrol urusan bisnis nada ngaruh beureum mana kopina ieu ya nah tuh dah lain 5 orang ini membaturan namun 5 orang kurang subuhan ya iya lain mah emang gimana saya baturan anu kres baturan yakin di saya sih itu penting kecapean teh namanya mencuk barang tilu ronde ini jeung majikana terus rambutan siap wae emang orang kebutuh hayang beraha ya hargana sih ulah mahal atuh keterangan jak jalan-jalan ge cukup lah ayana berapa duit 20 juta ke kajen ini man aduh sambil lihat ke kajen wanita emang orang sakit mah wanita bapak doang maksudnya cuma wani gope mah dah daripada henteu pisan oke lah dia oke jalan naik nempat rambutan ayeuna apa ayeuna mah aya urusan we engke pecing atuh yang bisa mah nuhun nya ya naik balik wae ya balik ah bisa aya urusan ayo mana sih dia mah nggak betul nanti narik datang kucing aing mah kumaha kana butuh aingnya aing kita jual ka batur panan janji gimana jual ka manehna ada dipangguk kieu aing mah aing ngaupi mah aing mah janjian aing mah jual ka manehna aduh di aras kieu aing orang aya urusan kumaha jadi teh rambutan jadi menjadi alawe di tungan lima wingnya dulu jalan-jalan namun kurang geus neping ke kuing pot kirim potona tenang we nya geus we ke alawe itu tukang wingnya temang orang teleng ya ayo anu ngecat ya sanya oh anu kemarin ngajual rambutan teh aya